أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in atba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus kiai-kiai anu katingali di dieu alhamdulillah rentul, mudah-mudahan jadi kiai bener atuh pasti. Oge ka para aparatur pemerintah nu alhamdulillah lurah aya di ditu, camat di ditu, nu aya wakil-wakilna. Mudah-mudahan para pemerintah diharasupkeun ka sorga, anu di dieu mah can puguh. Kirain jadi pemerintahnya didoakeun ka sorga, ngan doana teu manjur jadi ka neraka deui. Aduh. Bil khusus pisan ka Bapak nu sarua ngaranna jeung kula. Kula tadi disebutan bae. Asa kula bae dulu ka Mekah. Bapak Sanusi berikut istri nu dina tahun ieu aya panggilan Gusti. Haji Pendi ge aya panggilan. Ai Pak Sanusi mah ka Mekah, nya nama ka Cisadane. Jeung buaya. Alhamdulillah kalayan inayah ti Gusti Allah, dina wengi ieu urang kumpul di bumi
Bapak Haji Sanusi kalayan tujuan dorong doa patali anjeunna rek ngalaksanakeun lalampahan anu jauh nu biasa nama sakadar ka Jakarta ka Bandung ka Surabaya ieu mah endek naik kapal sedengkeun kapal mapan di luhur aya angin saeutik oyag sieun kalau naik kapal sieun sebab besi ngubrus sieun naik kapal bantak Sanusi wasiat asa deuk paeh bae aing teh ieu ka Mekah teh asa deuk paeh ka Mekah mah beda urang sering ke Malaysia naik pesawat biasa bae ke Surabaya naik pesawat biasa bae tapi deuk ka Mekah mah beda tah asa deuk paeh bae aya nu paeh langsung di ditu kamari kula umroh jeung Haji Pendi dek diwakafkeun di ditu ku kula balik deui nya padahal di dieu geus wasiat ka anak incuna bahkan anak incuna ge ngadoa geus lah kena ulah balik deui tapi ja balik deui hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu mantak dikumpulkeun teh lain naon rasa terharu cahaya iman anu timbul lamun tu aya cahaya imanan jelema moal daek ka Mekah aya jelema sugih saadag-adag tapi teu aya imanan moal ka Mekah aya jelema susah jasa tapi aya imanan tetep teu ka Mekah bae aja hese ngan hayang aya hayang ternyata horeganan ka Mekah mah bener-bener panggilan Allah Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wa adzin fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq alaya di alam arwah kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil ku Gusti Allah wahai Ibrahim di alam arwah jadi urang teh hirup kuari geus kadua alam pertama alam arwah memeh dijieun dunia Allah nyieun arwah heula di stok arwah teu kurang teu leuwih jadi lamun masih kena aya roh nu can kaluar moal kiamat lamun geus eueuh deui roh nu bakal dikaluarkeun terjadilah kiamat nu mantak tanda moal waka kiamat mun aya keneh nu reuneuh hendak mun aya nu reuneuh usapan ku urang nuhun ya urang neng aya keneh neng nu reuneuh emang kunaon moal waka kiamat nagara ieu sebab ieu roh can keluar tah nomor kedua sanajan zina sanajan zina roh aya kan di dinya nomor kedua aya kene aki-aki moal ka kiamat isinin dunia ka aki-aki mantap kaji peniku kula dibawa-bawa bae ge maksudna nagara isinin gajana tapi modelna aki-aki ge barang daharna lobaanna jeung kula lain normal. Nah di alam arwah dipanggil hai Ibrahim gerokeun manusia supaya nyaba ka Baitullah menghadap kaula niscaya engke bakal daratan di berbagai penjuru dunia. Kanjeng Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais di alam arwah
cek Kangjeng Nabi Ibrahim ayuhan nas innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu sanyana Gusti Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh haji segera aranjeun daratang untuk menunaikan ibadah haji di alam arwah urang roh aya nu ngajawab aya nu henteu lamun ngajawab jawabanana labbaik Allahumma labbaik lamun ngajawab sakali ka Mekahna sakali bae sanajan sugih lamun 2 kali ka Mekahna 2 kali lamun 3 4 5 nyana bakal ngalaksanakeun sesuai jeung jawaban baheula di alam arwah. Mudah-mudahan urang kabehan baheula di alam arwah ngajawab kabeh. Mudah-mudahan ngajawabna ulah sakali. Sabaraha kali? 10. Baru 10 sakali encan. Ngan mudah-mudahan. Lamun teu ngajawab sadajan sugih teu ka Mekah. Lamun teu ngajawab baheula di alam arwah moal bisa. Nah tanda bahwa Bapak Sanusi poe ieu walimatus safar geus aya tanda nyana meureun baheula ngajawab. Eta lah jawabanana labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Eta bahasa eta babacaan nu biasa dibaca ketika orang melaksanakan ihram. Kuari mah ulah urang sanajan bagus eta babacaan eta tata subuh urang wiridan eta di masjid. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik isuk-isuk atawa di mushola. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Pasti urang di budak tewak biasana OTM ya kajuna. Pasal babacaan teh macam-macam. Aya eta berarti haji, lamun takbir berarti lebaran kan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Sanggilang bagus kuari lamun dibaca di mushola di masjid sing hade teh sing hade lantaran babacaan eta kan didengekeun ku ahli kubur. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ahli kubur hudang euy lebaran. Nah kuari lamun dibaca di demo sia ulah sabarangan eta babacaan. Lamun sok dibaca inni ra'aitu ahada asyara kaukaban paranti naon eta tuh sia nyaho berarti urang bojong eta bae meureun diwirid. Aya babacaan. Nah lamun hayang dagang maju ya dagang sendal beak sepatu beak sore diasupeun ka toko isuk beak dipaling meureun teman tuh. Eta babacaan tadi tah. Babacaan tadi wa azin fil nasi bil hajjatu kan jalahu ala kulli dhamiriyatin min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'. Nah, geus datang ka amik bae geus cukup tah datang ka dinya. Kiai sabaraha macana? Ulah loba-loba dibaca sapeting 999. Ngajoak teh aduh. Seringan maca eta. Insyaallah eta babacaan eta hikmahna lamun dagang insyaallah. Lamun urang jadi lurah moal kebal deui diangkat ku Allah. Hedek diangkat ka mana tuh lurah? Jadi camat moalnya nama tuh. Namun jadi camat onam bisa jadi bupati. Lurah ge bisa ku ari mah. Ya.
antar cek kula we urang Bojong sanu dek siap jadi jadi bupati ku kula didukung mun aya nu jadi bupati kula ngadukung asal bere Haji Pendi teh 1 miliar jangan harus amin bae ngadoan teu naon teu emang nu tolol mah kos kitu lah nah di alam arwah ketika Kanjeng Nabi Ibrahim menyeru maka ayat tersebut maka arwah ngajawab dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik maka ka anu endek ngalaksanakeun ibadah haji geus ulah babacaan naon eta bae apalkeun tikuari labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak eta beres 3 kali maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beres eta rabbana atina eta be labbaik Allahumma labbaik ya Allah babari wiridan ka Mekah eueuh babacaan cara salat nu fardu eueuh eta ge hidayah itu daek mah cicing masalah cicing teh kudu lebek-lebekan teh kudu enggak masalah lah ya nyebut lebek-lebek moal masalah teu kudu teh mah ngan bagusna doang afdalna maca labbaik Allahumma labbaik berangkat sing ade di dieu berangkatna jam sabaraha lamun jamna jam lain jam makruh salat misalna lain ba'da subuh atau lain ba'da asar eta salat sunnah safar usolli sunnatas safari rakaataini lillahi ta'ala kayak ada lagi monyet segala gajah teman safari aduh nah itu tapi lamun diberangkatkeun ba'da asar pasanusi beserta ibu ulah sanajan aya nu tadi geus salat sunah safar ulah tengetkeun atawa ba'da subuh memeh jam 6:30 lah ulah salat sunah safar ulah bae geus langsung we make baju biasa berangkat teu kudu salat sunah safar. Jadi sholat sunah safar ulah dilakukan di waktu makruh. Berangkat. Dia diberangkatkeun di azanan heula. Kos nu pae. Pae kan di azanan. Iki di azanan. Mun azan sorangan. Azan sorangan bae. Asa nu sih mun ngaberangkatkeun nu ngazanan azan sorangan sakadaeknya nangis. Ngan ulah komat disunahkeun azan tapi ulah komat sebab lain dek salat okos urang nguburkeun mayit cek Imam Syafi'i sunnah di azanan tapi berbeda jeung kakarak kaluar orok ka dunia lamun orok keluar ka dunia ngelahir ibuna sunah ceuli katuhu di adanan ceuli kenca di komatan orok eta kakarak keluar tirahim ibuna ka dunia kuari jelema endek asup ka kuburan dek balik berarti dikubur ditasbihkeun hukumna jelema nu maot ka jelema nu kakarak lahir ka dunia dina pada kudu diazanan ngan kudu aya perbedaan antara musabah jeung musabah beh lamun orok mah nya azannya qomat tapi lamun dek paeh dek ka kuburan mah azan bae ulah qomat tengetkeun da kos kitu ge tah jadi kula sering jasa ieu ngadenge nu qomat mungkin nanya di jero kuburan sholat Allah bahwa aing teh mah teu nanaon ngan teu bagus urang teh kudu sesuai jeung aturan
sekali deui orok ma azanan celikatuhu komatan celikenca abeh manehanana nu pertama kadenge ku ceulijana asma Allah. Jadi gede setiknya geus ngadenge oh baheula aing di azanan di komata. Sakieu ge di azanan di komatan tilok salat sia. Ngomong nah, aing di kuburan mah azan bae ulah di komata. Sarua jeung berangkat ka tanah suci sunah azan tetapi ulah komat. Nah, lamun pohon masa bodoh ieu keur carita ieu. Bahkan lamun urang ieu dagang geus dagang naon bae ge caritana ngajejes bae. Nyaho ngajejes teh? Ngajejes teh baju-baju. Nah, di jampean kutu kali hikmat geus. Wiridan wa azin finasi tadi geus. Menta doana ka sasangeus tapi macet bae. Adzan tengah peuting di tengah imah opat arah mimiti ka kulon aju ka kaler aju ka wetan aju ka kidul adzan urang adzan di tengah imah sorangan ka kulon ka kaler ka wetan ka kidul tenggetkeun opat arah ieu abe maju lantaran lamun teu maju-maju kan sanu bisa ngabangun masjid coba yuk. Nah, diksa anu ngaberangkatkeun indung bapak. Ai maju makan ngeunah urang bisa kawin deui. Kakulon heula mimitina. Azan biasa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah. Lain qomat azan. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Saarah 1000. Siapa hidup di pere jajaten me kitu heran aing mah moal maju-maju datang ka irah ge di bare 1000 boh berarti sarua jeung kajeun aing mah susah ge siapa hayang hiji aja sugi teu beres urang bojong mah dasarna serius pala bae sebab nu mantak teu maju didoakeun ku ahli hikmat geus ku kiai biasa geus nyana ngawirid geus teu maju-maju di jerona berarti kan aya sesuatu nu teu kudu dicaritakeun mungkin aya gangguan ti luar mungkin dirina kurang meneran maka ku azan 1000 mun bisa saarah 1000 lamun teu bisa 1000 bagi 4 jadi sabaraha 250 ku coba ku ente dimulai jam 9 jam 9 coba ini hayang nyaho ieu ieu mah hayang deg sugi deg teu mah hayang nyaho baheulanan azan 250 kali 250 saarah sabaraha jam coba lamun sajam berarti 4 jam tinggal kumaha NTB ku lagi can nyorang ieu atuh cuma can nyorang susah sih aing mah pajar sombong wajib ini mah tolol lain can nyerang susah can nyerang dagang aduh ulah make speaker ulah puting-puting wiridan make speaker beres ya anak buah tah serius sih lain lalagan nu kula nu mantap ngomong kitu kunaon di dieu lebet teluh lain lalagan ieu karasa oh berarti lain sabarangan ye eueuh di jampe berarti azan eueuh di jampe berarti azan ok ente ka mana neangan jampena hese ieu di bojong kono lebet teluh kieu ieu karasa ieu karasa lain lalagan teluh berat ieu teluh malulu ieu wah cenah kiai sok nyaho ih lain dicekal hiji bisa ya tah eta wiridan hiji tadi wa'adzin nomor kedua jang penangkal ilmu anu ku urang teu dipeke kahayang azan tengah peuting 4 arah lamun bisa 1000 saarah mun teu bisa 250
ngan kurangan hiji jadi 1000 kurang hiji tangetkeun tah sia ade teu kudu bebeja deui ka kula hadiahan para kiai seperti eta lamun urang boga gangguan dina usaha terutama dina usaha mun aya gangguan geus tadina maju jadi henteu tadina hebat jadi kurang ieu berarti aya gangguan ieu adzan 1000 kurang hiji berarti 990 wae pengen susah banget bisa ngitung aja 1000 kurang hiji sih 1090 itu beres nah itulah nah ya mulai berangkat ulah sholat sunah safar lamun di waktu karohah kecuali lain waktu karohah sholat sunah safar carana besi pohoy mah kula mangabejaan khususna kan untuk berangkat haji umumna ka urang sholat sunah safar lain dek ka Mekah bae ndeu ka Tangerang sholat sunah safar sunah urang di dieu ka Tangerang atuh sholat sunah safar lah sholat sunah safar rakaatain Allahu akbar dekat Tangerang mah jauh teuing lah dia Bojong berarti ende ka Cikupa deket kan sholat sunah safar di maya sholat sunah safar ka Mekah ai kitu mah ka Tangerang ka Tanah Abang tilok salah sok sholat sunah safar Allahu akbar babacaanana rakaat awal Yasin rakaat kedua kula ga dina hate pasti ngajoak ya bener bae jatilok burung geus salat rakaat awal kuliah rakaat kedua kulhu eta mah biasa geus kana hatena ge tiis biasa kiai teh mah geus tenang boro-boro eta tarawih ge eta wae kula mah ceuk geus carana sing ada bisi salah ye orang ngalaksanakeun salat sunah safar make pakaian nu endut dipake berangkat ulah urang sholat sunah safar haju ganti salah ieu kula sering jasa nempon nu ka Mekah nyana wudu tas wudu ka kamar sholat sunah safar beres haju ganti deui salah lain make baju nu endut dipake berangkat lamun make batik mun make jas mana nu endut dipake berangkat eta lah nu dipake sholat sunah safar berangkat di dia mungkin ka Masjid Al-Amjad tidinya langsung berangkatkan Pondok Gede langsung ka mun gelombang awal berarti Mekah mun gelombang awal Madinah gelombang kedua berarti Mekah sabodo tama terserah nu jelas urang gelombang awal berarti di Bir Ali make ihram gelombang kedua berarti di Jidah make baju ihram ieu mah ngan sakadar ngabejaan besi di kapal loba nu make baju ihram teu kudu urang mah di Jidah bae besi dipaksa ku pimpinanana terserah ngan carita di Jidah ge insyaallah cukup sakitu ge keteranganna jelas mandi heula wudu beres wudu urang salat sunah ihram tah salat sunah ihram ge kudu ulah di waktu karohah bisi urang ihram ba'da asar ulah salat sunah ihram ba'da subuh ulah salat sunah ihram di waktu karohah ulah salat sunah ihram beres Allahu akbar selesai niat ihram bayangkeun ku urang ketika urang ihram make dua helai kain hiji jang nutupan aurat tanpa make nanaon deui teu meunang make calana sempak kaos teu meunang hanya dua helai anu teu meunang dikaput disambung hiji jang nutupan aurat ka handap dua jang ittiba luhur ka dieu
eta teh lambang lain sakadar sakitu. Ternyata urang dek menghadap Baitullah. Baitullah nu aya di Mekah adalah Baitullah anu zahir. Intina dek menghadap ka Gusti Allah. Horenganan teu meunang mawa nanaon ka Gusti Allah mah. Teu meunang make lepis, teu meunang make samarenda, tamer, teu meunang make batik, teu meunang make jas, teu meunang make baju-baju nu dikaput, hanya 2 helai. Teu meunang mawa dunia orang ka Gusti Allah, lepaskeun dunia. Sabenerna horenganan lamun di Mekah teh aya Baitullah zahir, di diri urang aya Baitullah ruhani. Lamun duduk berangkat ke Mekah dek menghadap Allah, menghadap Baitullah zahir, urang nu di imah bae leuwih mantep tibatan jelema nu ka Mekah sebenarnya mah menghadap ka Baitullah ruhani. Di jero awak urang aya Baitullah. Di jero awak urang aya Baitullah. Awak urang teh Masjidil Haram. Di jero Masjid Haram aya Baitullah, aya kolbu. Urang tawaf garaga di kolbu urang bakal leuwih hebat tibatan nu ka Mekah. Ruhani urang tawafkeun di dieu. Ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah. Jadi aya 2, nomor kahiji nu berangkat ka tanah suci menghadap Allah. Ihram heula ulah make nanaon. Berarti eta adalah merupakan suatu lambang deuk ka Allah ulah mawa dunia bakal hebat kira munggah hajina. Urang menghadap Baitullah ruhani nu aya di awak urang, tinggalkeun geura-geura dunia ulah aya nanaonan. Wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimina wal akifina war ruk'i sujud. Bersihan geura teh Baitullah. Baitullah di ditu sok dibersihan ku askar. Baitullah urang di dieu bersihan. Mantap bakal mantep. Geura doana ge kurang kumaha Kangjeng Nabi mapatahan masyaallah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnatin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah imanan bika ku iman ka Gusti abdi teh Gusti. Abdi teh ieu teh berangkat ka tanah suci teh imanan bika iman ka Gusti. Ku sinar iman ka Gusti ku abdi ditinggalkeun negara Indonesia. Lamun lain iman ka Gusti itu sanggup abdi ninggalkeun bojong. Imanan bika. Allahumma imanan bika Gusti, ku iman ka Gusti abdi ge boga imah Gusti dicetejo mah imahna ge. Ku iman ka Gusti geus teu kadeuleu iman teh, teu kadeuleu imah teh, hanya Gusti nu kadeuleu. Imanan bika, ku iman ka Gusti berani abdi ninggalkeun imah. Allahumma imanan bika, ku iman ka Gusti abdi boga anak, ku abdi ditinggalkeun anak abdi. Allahumma imanan bika, ku iman ka Gusti perusahaan abdi ditinggalkeun ku abdi. Allahumma imanan bika, ku iman ka Gusti tatangga-tatangga abdi ditinggalkeun. Padahal batur abdi ka pasar, padahal batur abdi ka mushola, padahal batur abdi ngariung, padahal batur dalam segala-galana. Ku ayana iman ka Gusti imanan bika ditinggalkeun ku abdi demi keutuhan Gusti. Masyaallah karim. Eta lamun dijabarkeun doa ti Kanjeng Nabi, masyaallah papadana. Allahumma imanan bika. Ku iman ka Gusti abdi teh ieu teh rek berangkat seakan-akan bojong eueuh nanaonan di hati abdi, seakan-akan imah eueuh nanaonan di hati abdi, seakan-akan keluarga eueuh nanaonan di hati abdi, seakan-akan perusahaan eueuh nanaonan di hati abdi. Dengan sinar iman ka Gusti ninggalkeun segala rupa, siap paeh sekalipun hanya Allah nu aya di hati abdi. Eta doa ti Kangjeng Nabi mun dijabarkeun eueuh papadan. Allahumma imanan bika wattiba'an li sunnatika wattiba'an li sunnatin nabika imanan bika. Wah lamun dijabarkeun kabeh moal geus datang ka subuh. Eta sakitu beta Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika jeung ku gara-gara abdi ngabenerkeun ka kitab Gusti
lain sakadar dibaca ieu Quran teh tapi ku abdi teh dibenerkeun tanda ngabenerkeun ka kitab Gusti saat ieu eueuh nu aya di hate abdi iwati Gusti ditinggalkeun kabeh pohara. Nah urang teh kudu ka Mekah kitu bae geura di imah urang deuk salat ka Gusti ulah aya di hate ulah aya sapatu ieu mah deuk salat sapatu ngajejer di dieu sendal ngajejer sendal bojong Allah wa imanan bika Gusti ku iman ka Gusti abdi teh ieu teh di jero masjid zahir abdi batin abdi ninggalkeun sagala rupa ulah aya nanaonan geura mantap geura. Nah ieu Kangjeng Nabi mere doa kulantaran teu dijabarkeun teu kaharti ku urang jabarkeun geura ge Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan bagian ruhani ieu geura bagian jasad eueuh nu kadeuleu ku ariku Mang Sanusi jeung pamajikanana komo geus berangkat terus naik pesawat apakah aya kagambar imah moal aya apakah aya kagambar babaturan moal aya tanyakeun ka nu geus berangkat munggah haji apakah aya kagambar sagala rupa nu aya di lingkungan moal aya hiji bae nu kagambar teh keagungan Allah anu dilambangkeun ku Baitullah di Mekah rindu urang ka Baitullah Masya Allah terus berangkat hayang geura inget deui ka lembur geus beres haji karak balanja urang di dinya aya anu mesen tadina tetangga Sanusi ulah nanaon kula mah cenah eta bae tiung hideung aya nu menta tiung hideung aya nu menta teh kokoneng we cenah Mang Sanusi nah siap punta penta ngabiayaan teu ka aing ulah kitu aya nu menta sajadah aya nu menta susur aya nu nah araringet kabeh bahkan aya nu menta pangyebutkeun di ditu Sanusi kula mah sebutkeun bae cenah bae kula bisa ka Mekah insyaallah guys jol deui tetanggana pangyebutkeun kula bae bisa ka Mekah aya guys kulantaran loba ditulis gunana tetangga Mang Arif minta pangyebutkeun tetangga Mang Junaid minta pangyebutkeun tetangga Mang Udin pangyebutkeun tetangga deui Nyi Ipah pangyebutkeun tetangga deui Nyi Sarwiti aya teh datang ke Mekah kula mantan loba disebutan hiji-hiji disebutan di harapan Baitullah ya Allah ya Rabbi Mang Udin pangyebutkeun cenah supaya ka dieu Udin ka dieu askar kieu bae isi budak keur ngadoa naon ieu kabeh disebutan mang anu pas can beres katabrak ku jelema anu tawaf ngagagan suratna ka dinya ya Allah ya Rabbi seluruh yang ada di situ saya serahkan kepadamu ya Allah dan saya tunggu jawabanmu nanti di Indonesia tolol tuh teu kudu eta mah zaman baheula emang kos kitu main sebut-sebutan teu kudu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nayelah munggah haji intina dek neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah haji didinya aya ridho Allah jelema nu bisa ngalaksanakeun ibadah haji sesuai jeung syarat rukunna dijelaskan dina Al-Qur'an wa man dakhalahu kana amina jelema nu asup ka Baitullah yakni ngalaksanakeun ibadah haji secara utuh syarat jeung rukunna aminan pasti aman tina siksa dunia jeung tina siksa akhirat nu mantak nujihna cek Kangjeng Nabi al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada dan kadituna cek Kangjeng Nabi al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah haji mabrur eueuh deui babarsta kecuali surga mantak jelema tas munggah haji geus eueuh dosaan urang papag ke kaditu asal tarurun gegeran peluk
sebab kurang sarua jeung meluk ahli sorga geus urang bojong ke lamun sanusi balik ti ditu cepet bahkan lainnya nabai bisa erang darang dak cepet set Haji Pendi teh mah kos kitu mah belum jasa salah na aing salah sih mah ngajak urang perlu nganyahokeun bahwa negara urang mah lain negara Islam lain Quran hanya dibaca ku bangsa Indonesia umat anu beragama Islam dijelaskan di majelis taklim di pondok pesantren di berbagai lembaga-lembaga pendidikan Islam nun teu dikoordinir ku nagara eueuh pengkoordiniran tentang agama timimiti lurah-lurah lain erek ngadirikeun agama bupati gubernur lain termasuk DPR lain ndek ngajungjungkeun agama lain perlu dikanyaokeun mah beh nyaho nyana ndek ngajungjungkeun negara demokrasi Pancasila ketika bertentangan agama jeung Pancasila agama nu digejeburkeun ke penjara geus kos kitu bae negara urang masalah di dunia geus masalah jasa los bermasalah nangke di mahsyar lurah dipanggil camat dipanggil DPR dipanggilnya diseret tambahannya dipanggilnya diseret dirantai bupati gitu kene gubernur komo si eta teu kabehan atuh boro-boro jana urang ge sarua kiai ti heula kiai bangun sinis jana ngaaminan teu beres teh lamun bermasalah Masya Allah karim urang bakal mantak lamun Sidina Abu Bakar mah ningali manuk kemudian tungkul cerik sugan teh yang cerikan naon orenganan yang cerikan mun kaula jadi manuk hibar tuan hibar paeh selesai di akhirat hanya jadi lebu hayang teuing jadi manuk teu berurusan di akhirat cek Abu Bakar lantaran kula Abu Bakar seorang manusia mika hayang jadi manuk sotek kulantaran embung bermasalah di akhirat ayeuna geus teu bisa kula Abu Bakar pasti ditanya ku malaikat dihisab dihitung satu persatu cerik Sidina Abu Bakar nu geus jelas ku Kangjeng Nabi jelaskan salah satu penghuni surga adalah Abu Bakar Siddiq kok masih kena cerik ai urang masih kena WA-an Masya Allah eta mah geus tolol naga bin goblok bin boloon bin beladitun goblok tau 2 kilo ti goblok ka ditu mending ora kene kolot Allah introspeksi diri sing hade umur teh nyaho isuk nyaho sore nyaho pagi siapkeun jang pertanggungan jawab di hareupeun Allah. Nah,
aya jelema endek ngabunuh datang ka imah urang Khalid sia bangun bareureum kitu kunaon dieu aing ngabunuh Ki Zaid emang kunaon pokona mah sia datang ka imah aing kadekeun golok kadekeun we buluh tak Ki Zaid goblok tak Ki Zaid emang urusan nguluk sulah nyawa kadekeun golok dibere ku urang golok tah Khalid makrab bae ka ditu terjadilah pembunuhan Khalid ngabunuh Zaid menang golokna ti urang ka bawah sebab urang nulungan kanyana mentak ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal Zaid sia ieu kerja nih ngalaletrek dewe panggung dek hajat malam minggu aing paminggu hajat malam minggu malaman Rasul ayeuna panggung ulah ngomong panggung nantu orkes cedet sia malaman Rasul magrib na kiai kapetingkeun nama eta insyaallah saya kawan lalin ente atau aing mah tunga-tunga bae suganteng nyeun atuh sia itu demi friended geus ka dieu atuh aing nulungan deui kana kasih atuh demi friend aya dak meuli rokok tah meuli rokok Khalid mah teh setengah bos ieu kurang paku tah meuli paku kotek kopi tah meuli di akhirat eta Ki Khalid nungga bantuan panggung Ki Zaid jang ngigel biduan orkes insyaallah menang Ki Khalid ge menang digejebur-gejeburkeun sarua bae sebab nyana ngarumpak ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan tita ulah ditulungan ku jada nyieun panggung bege nyana milu di dinya kabeleteran insyaallah aduh Gusti Allah sing ade tah kos kararitu bae Gusti Allah Zaid adalah bodyguard nyana tukang jual beli narkoba geng narkoba geus terkenal ngaran nyana teh lamun digrogol si Predi lamun di kota Alek lamun di Tanjung Priuk eta teh ngaranna si Jess warta ngaran aya di lemurna mah Udin si Udin ka kota jadi beda ngaranna jadi geng eta nyana jadi geng narkoba bos narkoba dibarantuan ku urang dalam rangka menyalurkeun anak sakadar ngabantuan masarkeun henteu menikmati ngan sakadar masarkeun doang atuh kabagian sarua sing hade wala ta'awanu 'alal ismi wal di Indonesia kuari kermejena subur luar biasa narkoba info ti Cina lain lalagaan lain kilo lain kitu sakadar kilo atawa naon gitu ngaranna luhureun kilo naon sia nyawa dua biasa nimbang karung kintal lain kintal tona
narkoba di Indonesia can nu diproduksi di Indonesia. Wallahu alam kahareupna bakal kumaha. Encan dari minuman keras subur tubuh di Indonesia. Mantak loba anu jelema sosoloyongan ngomong teu teratur. Berangkat sore balik subuh di Indonesia ambalaya etalah mabok narkoba, mabok minuman keras, miras di Indonesia. Lain lalagan ambalaya. Nu kapanggihan ku polisi diberitakeun 1 kilo 2 kilo nu ditilepna wallahu a'lam. Geus kos kitu bae di Indonesia. Jaya gengna. Ieu deuk nyaritakeun teh urang milu kadinya atuh engke di akhirat milu. Sarua bae. Milu kana negakeun agama, perkumpulan organisasi. Nu organisasi eta ngajungjung luhur, ngajungjung tinggi. Bener-bener li'ilai kalimatillah. Urang asup kadinya, urang milu di jerona bengketan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa sorga. Sorga. Kuari dek ditanya, ai eta partai Golkar teh agama lain. Atuh kunaon sia sing kejebur kadinya? PDI agama apa PKI? Cak sia tah mah. Atuh sabaraha sia? Sing harade sia di jerona. PKB agama apa lain? Lain. Sawa-sawa. Winggi ge wede. Boten ge sawa. Pada baik kumah mengkonon. Aduh. Ngan rada deuresan rada mep. Baheula kuari mah oh beuki jero malah. Petilu gambarna bae Ka'bah. Baheula asal deuk pemilihan umum bae asal deuk perang. Nya negara kos kieu keneh. Sabaraha sosok puluh ratus anu paeh baheula dalam rangka negakeun Baitullah Ka'bah. Bajar Baitullah urang Ka'bah petilu orenganan pada bae. Wih katipu urang. Sarua. Negara kos kieu lain deuk galuhurkeun agama. Sekedar perlu dikajahokeun ulah kokomoan teuing ngan hati-hati saha pamimpinna di luhurna ieu partai naon lain agamaan kabeh lain demokrasi kabeh ngan partai teh saha pamimpinna eta bae deuleuhlanan mun deuk milu sanajan ka neraka di luhur ngambang moal kelem. Asihade. Tapi kan partai di negara acak-acakan. Negara acak-acakan emang gua gitu partai itu sandek jadi dewana. Sedangkan lamun dewana toser jangka eksekutif pemerintah dek ngalaksanakeun kumaha. Sakieu gaya dewan acak-acakan itu kumaha aya dewan. Insyaallah berjamaah fi jahannam. Lamun teu bener mata ke penyurtilan tentang niat-niat masing-masing. Disurtil tetap niat masing-masing sebab Allah nu maha uninga. Ketika jadi DPR niatna kumaha, ketika jadi PNS kumaha niatna, ketika jadi bupati kumaha niatna, ketika jadi gubernur kumaha niatna. Nah, kula mah nu heran mah kieu rada heran. Memeh jadi lurah mah ustad. Hebat. Barang jadi lurah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan rada beda. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan beda. 6 bulan, 7 bulan embejeng kuda. Aneh tak?
Kiai tadina Kiai memeh jadi DPR mempohara jadi imam akbar imam besar bareng jadi DPR hiji aju teu kaburu ka masjid teu ngimaman aya sokna berjamaah mangan di tukang mek meureun nya kabelah dieuna tinggalin masbok kabelah dieuna mah nyieun deui barisan kabelah dieuna geus teu salat di masjid leungit kakiayanana bareng jadi DPR heran aneh kunaon meureun cobalah kita bertajak kepada rumput yang bergoyang eta heran aya naonan atuh eta di DPR teh hajur arobah kitu meureun bensin nu asup ka jero komponen mesin ialah 2 tak sehingga kaambe ku urang haseup-haseupna buau bentek akibat bensinna 2 tak jang bahan introspeksi maksudna urang bakal paeh sing hade tetep di Indonesia kieu bae satungtung teu dirobah ku urang jadi negara Islam atuh kieu bae urang dek ngarobah negara jadi negara Islam pasti perang daripada perang geus mendingan nyana urang-urang perang emang kumaha gitu boro-boro perang karena teu dahar 2 poe bae geus calangap bae sia komo perang geus ulah ngarepkeun perang nu penting mah aman damai tentrem ke hitung-hitunganna di akhirat cak kitu bae nah ieu keur carita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Urang nganter bobogohan ge sarua meunang. Atuh mana? Aing nganter ku sia dekat aing deuk apel. Ngan aing sieun lewat kuburan. Banyak cinta sieun sok aya kunti anak. Aing lain ka dituna balikna pan ke jam 12 jam 1 tah sih geus lamun bener sia ngaku babaturan ka aing anteur geus ya tah rokok di Samsu waduh kebeneran tah mah baraha aya nu kieu aing anteur sia boga duit teh aing nginjem heula heuh nya minta dianteur nya nginjem boloon dah saya ngerwang bae ayo diantar menang bae dah geus atuh eta si Kizaid apel ngarendeng jeung awewe Khalid nu nganter ka bagian padahal mah nyana mah nepakan reungit bagian Zaid Silitoel atuh geus puguhnya mah jelas-jelasan keur ngalamar neraka Khalid anu nepakan reungit tetep bae kabagian keneh bae. Eta dua tak sing hade. Masyaallah. Beda jeung urang birri wa taqwa. Zaid asa ka mana? Kukulintingan bae. Ngaji cenah ka Cilong. Pan kukulintingan bae. Motor aing kempes. Teu nyaho deui. Ayo nyaho ieu aing baturan geus berangkat kabeh. Atuh naik ojek bae. Bolsia boga duit baing teu kudu kukulintingan aing teu boga duit pugudaran tuh tapi aing aya ngaji bae edet ka dia tah aing boga motor boga aya aing jamal ka mana kapake ku sia ji bener pake sia ngaji aing moal motorna bae tah ajak ngaji ku sia bener ye tak kunci datang bensin ayo tak kita nya bensin nya motor geus atuh berangkat Ki Zaid ngaji ganjaranana per huruf dibere 10 komo lamun maham ka jero nama sampai ka 700 per huruf eta Ki Khalid nu ngijeuman motor ge sarua teu beda ganjaranana masyaallah nu mantak ke di akhirat Ki Khalid ka sorga karaget. Sia ieu ka sorga ganjaran ngaji. Emang sia sok ngaji? Tilok. Baca boga ganjaran motor aing nu ngaji. Iyalah
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa nulungan birri wat taqwa sarua. Masya Allah hayang ganjaran mangan bodoh mah terus ganjaran menang ai bodoh mah terus kan ganjaran menang. Sia ye loba naman ngaji mun Bang angkot eueuh duit teu boga deuk laleumpang mobil aing teh pake truk ye embung aing naik truk memang pasir gengsi aing embung aing kajian lempang jeung naik truk mah lah aya teh mobil aing teh kijang teh hiji dua teh pake ku sia duaan aya pake bener mah haji ye ayo emang haji ayo langsung nyaritakeun aing mah aing sia masih teu ngaji ki haji banyana mobilna diinjemkeun eta ganjaranna aku. Masya Allah ngan bodoh mah tetep itu tetep jatuh nyahonya nama ngan ganjaran mah meunang babari jadi jeung ganjaran mah sebenarnya mah neuk jeung ganjaran mah nu mantak jalan ka sorga lamun nyaho mah loba jasa tuh sakumaha jalan ka neraka atuh loba nu mantak urang kudu nyaho ge ieu jalan sorga ieu jalan neraka abeh ketika urang nyaho ka jalan sorga daek ngalaksanakeun ketika nyaho ka jalan neraka direm abeh kitu kudu nyaho heula ulah sampikeun ka teu nyaho nu mantak urang ka wali-wali ge kudu nyaho ka wali-wali kudu nyaho engke lamun teu nyaho kan bahaya lamun teu nyaho ka ulama-ulama nu urang dizarahan kudu nyaho silsilahna lamun teu nyaho engke bahaya. Aya nu jarah baheula ka hiji tempat. Ju datang ka Abah. Tas di mana sia? Tas di anu sia. Sandu tas jarah. Sia nyawa eta kalau di jarahan. Teu. Ih. Jarah-jarahna Bah. Emang kunaon kiai? Eta teh ya urang wetan datang ka dieu garong. Aju datang ka dieu pae. Nah, disekep di dieu teh disekep, aju dikubur itu sia gajaran garong tolol meureun. Teu nyaho silsilah mah kos kitu.